Dulu hanya kepada Allah apa? Bertawakal. Hanya kepada Allah berharap. Dan hanya pada Allah takut. Sieun teh sieun ku Allah. Mencinta cinta ke Allah. Itu orang-orang mukmin. Maka walaupun sedang bagaimanapun sibuknya, berhenti. Tapi begitu kabeh geningan. Ngadengi adzan ngaku iman. Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi hari alhamdulillah ya rabbil alamin. Ngadengi lohor adzan mah jam 12, lohor mayan di setengah 2. Di Sumedang mah. Antung nyetekeun urang dieu. Karasakeun ku urang dieu. Ada lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah jeung geus azan deui. Mangkani nu digawe ka kagokna tuh eureun. Cik sekahayang teh usum zuhur mah tong sok pake sapeker ieu azan teh mantak eureun nu digawe. Tah eta mah termasukna dia teh min ablagil goblogin. Sebagian dari barang yang paling goblok di antara orang-orang goblok. Jadi super goblok. Ngaku iman Islam dipanggil ku Allah kalah nyarekan nu adan. Datang kamu salat. Ya, tong makan nu kitu. Adan wayah kieu teh. Pabeutkeun ku aing geramikna. Oh, soko. Jelu rupa teh kana salat teh jelema. Sebagaimana dulu. Maka nanti pun umat Rasul terbagi 3. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Ada juga manusia masuk surga tapi masuk neraka heula karena lawan banyak dosa. Ada juga yang langsung ke neraka tidak bisa bangkit lagi. Nauzubillahi min dzalik. Tah jama-jama anu iman mah jaminana itu ti Gusti Allah. Tapi sebaliknya ti Gusti Allah wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dawuhan Allah wa man a'rada an dzikri. Barang siapa yang berpaling, barang siapa yang haus. Waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling, saja manu ngabalieur, saja manu tidak menerima, bahkan benci ma'dzukirubi, apa-apa yang Allah sampaikan, Allah beritakan, Allah umumkan melalui nabi-nabinya, sholat dan lain-lain. Mereka itu membangkang, melawan, berpaling an dzikri daripada peringatanku. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya bagi orang yang selalu berpaling, tidak mau menerima ajaran Islam, bahkan benci kepada Islam, wa innalahu ma'isyatan dhanka, maka kehidupannya Allah akan berikan dalam keadaan sempit, rupak. Lain rupak telega imah, lain rupak telega sawah, lain rupak teboga gaji, lain rupak tu boga duit loba ngan rupak hate nya komo nya rupak hate nya rupak harta nu rupak hate
Dari dulu ke akhirnya celaka. Segagah apapun dulu Raja Namrud sampai berani-beraninya membakar Nabi Ibrahim alaihis salam dan membantai umat-umat Kanjeng Rasul Nabi Ibrahim. Diancam. Segagah apapun. Allah tengirim tsunami, tengirim puting beliung, tengirim longsor, tengirim banjir, ngirim rametuk. Tahu rametuk? Rorongo. Dubabun sogirun. Artinya lalat kecil, apa namanya di sini? Oh, rametuk. Hanya rametuk untuk sugan sekanjeng Gusti Allah teh, hei gajah ngamuk tuh. Si Namrud atau hei banteng atau kerbau, mah ngamuklah kamu. Dengarlah. Siapa? Namrud. Tidak hanya dengan binatang kecil. Walaupun jago silat, judo tidak bisa melawan. Totonyok satatarikna uwunukena kana rametuk. Akhirnya mentuk masuk hidung siapa? Dan telinga Aad. Siapa? Namrud. Maka kocorlah Namrud. Akhirnya begitu. Fir'aun gagah berani. Tapi Nabi Musa mengajak ibadah. Bertauhid kepada Allah. Bukannya menerima. Bahkan sombong di atas sombong. Sehingga Nabi Musa diancam untuk dibunuh. Maka atas perintah Allah, udah lari saja. Dengan kaum-kaumnya hanya beberapa puluh orang. Tapi itu ribuan. Mengejar Nabi Musa. Setelah di laut. Di depan laut, di belakang ada yang mengejar. Tenang saja punya Allah. Nabi Musa tidak pernah menggentarkan kaumnya. Tapi menenangkan kaum. Langsung laporan kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Ibu apa lu gitu? Apa? Ugu karek ngadenge oco mah. Itu ucapan Nabi Musa. Alhamdulillahi. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah bagimu segala puji. Wa ilaikal mustaka. Aku hanya padamu ya Allah. Minta perlindungan. Minta pertolongan. Wa antal musta'an. Karena hanyamu ya Allah yang bisa menolongku. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selesai baca itu. Langsung Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan berita kepada Nabi Musa. Maka Gusti Allah bejakeun Musa. Idrib bi asqal bahr. Pukullah. Maknya neungeuh teungeuh tah laut ku itu kanjeun. Banyak itu. Pukullah dengan tongkatmu. Ditunggulkan. Maka laut cek Gusti Allah. Fir'aun musuh kami, Musa adalah kekasihku. Laut adalah punyaku. Seperti tadi naon lagi orang jangan takut dengan apa, hanya takut kepada Allah dan kenal sama Allah, betul-betul meladeni Allah, melaksanakan aturan Allah. Maka begitu pula laut jadi berbelah, jadi dua, ke kanan dan ke kiri. Maka di tengah-tengahnya Masya Allah jalan itu luas dan bagus sekali. Seperti jalan tol pun geus aya mah baretok. Maka turunlah Nabi Musa dengan kaum dengan keadaan tenang. Zikir kepada Allah sepanjang perjalanan di dasar laut. Sudah di tengah-tengah laut si Oon datang jeung anak buahnya. Ayo sampai berkuak-kuak. Musa sampai kemana pun kamu akan dikejar dan akan aku bunuh. Kamu hanya berorang, lihat tentaraku banyak. Tenang we Nabi Musa jeung kaumna. Tuluy mudag si Oon teh kadinya jeung anak buahna.
mengejar Nabi Musa alaihissalam. Pas Nabi Musa sudah di tepi sana, Fir'aun pas tengah-tengah laut. Cekus ya Allah laut, dan kami menyelamatkan hambaku yang kekasihku, ayeuna si On di tengah laut. Sekarang On kamu mati, maka laut menyatu lagi, lain menyatu dahar. Nah jadi maka kojorlah Fir'aun dan ribuan umatnya yang mengikuti Fir'aun. Maka jangan coba-coba mengikuti jalan yang salah, akan terbawa celakanya. Walaupun yang sedikit, ikuti seperti Nabi Musa diikuti oleh umatnya. Matilah. Mantap cek Allah. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan aku hancurkan di dasar laut Fir'aun dan semua pengikutnya, kamu pun semua melihat. Itu Gusti Allah. Abroha sombong, hayang minahkeun Ka'bah di Mekah. Di Mekah manaonnya kana sawana, tuh tatangkalan batu melulu. Ulah pindahkan saja kemana? Ke Yaman. Yaman tempatnya enak, luas juga, sehingga mengajak kaumnya membawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Waduh, ribuan datang ke sana. Pancik Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil, wahai manusia, wahai kaum, wahai hamba-hambaku, apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan kepada tentara rombongan gajah di ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah Allah tidak menjadikan tentara bergajah itu semua caranya, usahanya itu fitadlil, dalam kesesatan? Wa arsala alaihim, eta ke henteu menurunkeun menami turunkeun, hanya menurunkan wa arsala alaihim tayran, hanya mengirimkan burung-burung kecil. Tayran itu lebih kecil dari manuk pipit, burung pipit kecil. Semua jumlah ribuan Abroha dan kawanannya sekian, maka Allah mengutus burung segitu pas. Wa arsala alaihim tayran ababil, manuk ababil. Apa kerjanya? Tarmihim bihijarah, maka melemparkanlah burung-burung itu batu kecil. Piraku ai manukna sagede piit, ai batuna sagede jublek. Mesti kecilan mana batu dan burung? Ya, batu lebih kecil. Makanya budak segede kitu ai daharna, uapna segede-gede piring. Fajalahum ka'asbim ma'kul. Hancur juga itu. Sampai sekarang sunatullah tidak akan seperti itu, tidak begitu. Terus kalau orang sudah menghina Islam, mengganggu Islam, menghina ulama. Sekarang Masya Allah, orang India kan sekarang di India. Tahu India? India tahu? Kita kalernya gini. Menghina umat Islam, ulamanya dibantai, bahkan 3 pilihan. 1, kamu pindah agama kepada Hindu. Kalau tidak mau, keluarlah dari India.
Tidak mau keluar, tidak mau membina agama, dibunuh. Gitu sekarang. Apalagi Tionghoa dan lain menghina agama. Kemana-mana ini punya Tionghoa, ini punya anu. Teu kudu digebahkeun kunaon. Cekap we. Kunaon? Virus corona dekat tinggal-tingali acan. Nauzubillah min. Tadi cek pacamat tong sieun ka urang mau datang. Corona semangka selalu zikir kepada Allah. Anjek Allah pada madeudawan Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta bihim. Allah tidak akan menurunkan siksa walau banyak orang banyak durhaka. Durhaka pada orang tua, durhaka pada tetangga, istri, durhaka pada suami, suami tidak merhatakan istri, anak tidak dididik, hanya maksiat, mabok dan lain-lain. Tidak akan turun siksa wa anta bihim selama Rasul masih ada di alam dunia. Untuk menguatkan Nabi masih ada, artinya ajarannya kita laksanakan yang sebenar-benarnya. Banyak zikir kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Cok sing akur jeung dulur sae jeung baraya. Pemerintah tanggung jawab dunia akhirat ka rakyatnya. Rakyat mengikuti pemerintah dalam kebaikan. Bro. Apalagi wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sesungguhnya Allah tidak akan terus menurunkan siksa kemanapun kalau di kaum itu masih banyak yang istighfar. Mau istighfarna jalma anu thalabul ilmi. Walaupun ibu hanya duduk lillahi ta'ala, duduknya karena Allah, meninggalkan kegiatan masing-masing, duduk. Sesungguhnya amalaya malaikat sayarah. Apa gunanya? Datang ke setiap tempat, ke pegunungan disusul, ke pasisian tepi, ke kota Sumawona, ke kapungan oge didatangan. Ke mana tempat? Apa yang dicari? Tempat pengajian. Masih ada orang seperti Beni mau ngaji, datanglah ke sana. Apa tujuannya? Mengambil dosa-dosa orang yang ada duduk di pengajian. Jadi orang ngajinya kawas pohoan di pohoan deui. Dosa matos dihampur aku Gusti Allah. Diambil semua dosa. Dosa cu ijah, cu ana, cu momo, cu ojong, cu uis, bi ade, tuluy, Mang Anan, si Kokom, si wah semua. Si Icih, si Acah, si Ocoh, si Ana, si One, si Una, si Ina. Sahabat. Semua diambil dosanya. Maka malaikat laporan, wahai Allah ya Rabbi, ini dosa sudah sambil. Jadi sudah bersih dosa orang-orang yang hadir di pengajian. Kemana ini Allah dosa ini? Buang. Eta dosa dipicun ke gunung, orang gunung mu. Dibawa ke lautan tuh diterima. Ke pasisian tuh ditampi. Sekurang lautan tuh pugu-pugu. Nungin orang noge, orang Cihideng. Masa dosanya dibawa ke sini? Pan dosa teh mantak ngondang malapetaka. Maksiat mantak turun laknat. Jangan dibawa ke sini. Laporan di Gusti Aralimun sadayana ge. Oh narima tuh aya Gusti geus bawa di ka pengajian ka dia. Bagikeun deui wae Gusti ieu dosa. Tidak adil. Kugu belaan ini tiris oge. Koream ge angkat tunu ge tuh digugu. Teteh hayangan rahmat jeung hampura kami. Dibagikeun di mah teu bener. Tahan teu urang hancurkeun ngan lamun aya nu balik ti heula tah cenah dibawa wae ku si eta dosa mah. Cek ibu-ibu ya Allah Gusti aya rek balik ti heula aing kudu ngagandong dosa. Cicing wae kitu geus kesal. Nun Gusti da Gusti Maha Kawasa Maha Uninga tidak ada susah bagimu ya Rabb. Muga-muga nu ngomong sing ngaracapeun we Gusti. Ya gitu. Masih ada nu ngaji kieu itu. Masih alam dunia. Apalagi Indonesia insya Allah. Kamari mah ka Garut. Indungna mawa anakna balanja. Sebet balanja tiba-tiba disimpan heula tukang warung. Budak budak. Langsung hatinya menyangka. Tos wah ini corona datang.
tolong dibawa ke rumah sakit, diparios ku dokter. Begitu diparios, anjeun nunggu di luar, tuluy dokter keluar. Bagaimana dok anak saya? Dokter hanya tersenyum. Kenapa senyum dok? Gak apa-apa. Bu, tenang. Jangan takut, jangan gelisah. Kenapa? Anak ibu itu tidak bisa bernapas itu karena terlalu gede korongnya. Lain corona eta menon. Corona mangpet jadi ngahalangan pernapasan. Langsieun. Urang tadi pantadi tiga orang yang mendekat Allah, satu, tenang hati, kedua, rezeki dimudahkan, dan ketiga, jasadnya disehatkan. Bagi orang yang iman. Tapi kalau tidak iman, Allahu Akbar cekusi Allah wa man a'rada an dzikri jamanu babalieureuna tina peringat kami fa inna lahu ma'isyatan donka, maka bakal dirupakeun kehidupannya. Kehidupan rupak, tidak ada kenyamanan, takut itu, takut ini. Palingan sekolah wala taba'adani, janganlah kamu jauh dariku. Siapa yang jauh dari Allah itu tadi yang ngabalieur karena aturan Gusti Allah. Lamun maneh jauh tina aturan kami, awas nu kahiji. Cah, pangancam Allah ya. Naon ancaman ti Gusti Allah? Amlau qalbaka fakron. Dipinuhan hate ku kapakiran. Pakir teh terlalu butuh, selalu tercukup, ngurang wae, sieun wae. Orang pakir. Antak cek Sayyidina Ali, laisal gina an kasratil a'rad walakinal gina gina nafas. Kaya itu bukan kaya harta, kaya jabatan, kaya teman, kaya apa-apa, tapi orang yang kaya hatinya. Ieu mah bakal dirupakeun hatena cek Gusti Allah Al-Qur'an. Dina hadis kunci begitu. Amlau qalbaka fakron, nu hatena pakir maka daya ge sangsaranya. Komo geus pakir hate, pakir harta. Tatangga meuli televisi teu puguh-puguh muriang panas tiris. Nang uban di tengah imah. Noong kana hardeng. Wah, teu meunang nganyuk kucuk. Bari jubah jebi teh. Nang uban deui. Cek anak teh mah geura tuang, isangu tos asak tarencangna. Kehararayang mama sararul nyai pekwe dalalahan. Kadua poena dipangmelikeun daging hayam mah ya karesep mah daging hayam pek wae pararait mama sungut kitu hayam. Katilu poe dipangmelikeun sate sugandekan mah bisi teu damang sok menang tuang ieu sate. Sebab mama ulahmu hayang ngabun kitu. Tilu poe tilu puting teu dahar teu nginum. Kaopat poena tatangga meuli motor deui. Tambah panas. Noong tina hardeng, wah, teu menang ngiridit gitu. Teu bisa sare eta mah. Mikiran motor batur. Sapeuting teu sare. Isuk-isuk motor batur dihirupan. Manehna mah kalah ngagerung hatena beuki panas. 3 hari 3 malam tidak tidur. Dahar mah geus genep poe henteu. Cek aki-akina teh barudak. Inung sia alubaran. Kumamun inung sia modar gara-gara di ubaran era aing. Atuh da aki kudu make duit balag berobat teh. Opana aing teu boga duit 100.000 mamahi aku zaman ayeuna. Geus wae atuh teu kebon nu tongo jualkeun wae aing teu boga kebon asal anak cager. Bawa ke dokter dipayos, cek dokter, awas jangan banyak gerak. Wayahna ini harus dirawat di dokter, diimpus, majelepeng udah tuh menang pusing. Ai Pak RW kadinya. Waalaikumsalam Pak RW. Alhamdulillah cek. Kuning aja di dia. Kering jang RW cek. Sabaraha dinten cek. Geus genep poe di imah ka 7 poe ayeuna. Eta salira saminggu asal masih pangling jadi alit. Jeung rapah-rapah pamun teu kitu. Pangling kumaha kasih aja. Teu raosna da terus ngaleut. Sare gue manok teu dekeun tibra dihaja di perem-perem kalah ngimpi di beberik juri gitu.
Ece sing tenang di landong mah enggal damang, pan di damang mah enggal muli. Damang mah ibu ece teh anu bisa usaha tu tatangga ece ke kamari kagaluh mobil manis sae. Jeung abdi menika taji ku warnana pinter eta warna nyasaha jang RW nu ngagaluh mobil geuning anu kulonon bumi ece. Mangka tas pasea kamari teh nu ngawarung tak eta ngadenge eta meuli mobil paeh di rumah sakit. Itu ancaman Allah bagi orang yang menjauhi Allah. Rupek hatena. Nu kadua wa amlau yadaika suglan. Tangannya dipenuhi dengan kesibukan. Itu urusunun, ieu bereskeun, itu cokotun, ieu antur banyak kesibukan. Selesai yang ini datang lagi kesibukan. Itu disibukkan oleh Allah. Akhirnya sakit. Nauzubillah min. Itu di alam dunia. Baru apa itu? Karek ngasaan teh. Kumaha eratna? Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bakal ngumpulkeun jelema nu kara itu jaga di poe kiamat dalam keadaan buta. Bukan hanya buta mata, buta dengan hatinya. Kalau haram buta mata bisa saja tenang hati. Di Cikaresek Sumedang keneh, terang Cikaresek. Terang Pak Idi. Terang tuh Pak Idi. Ukun wae teu doraka teu nyaho Pak Idi. Pak Idi itu tidak melihat, tapi biasa berjamaah jadi imam mengajar murang kali santri, masya Allah. Dan karena waktu teh apa? Udah geradan geus usum zuhur. Cantik karek jam 11. Geus. Tahu itu. Pan urang mah jam 2 ge sanya halohor. Sugan teh beurang keneh. Pokoknya udah apa tuh malam, kenanyakeun jam. Ingat dalam hatinya, itu ingat. Komo Mang Arom, terang Mang Arom. Urang Narimbang. Desa Narimbang, Kecamatan Songgeang, Kabupaten Sumedang. Terang Mang Arom. Itu juga tidak melihat. Tapi bisa ka sawah macul, teu kaliwat dihancam macul teh. Jeung teu pernah kapancong. Emang ugre mapan kapancong sakituna leuh. Mang Arom henteu. Nu anehna deui Mang Arom mang pangalakeun kalapa. Ulah, coba ulah ditepak tangkalna. Tak tak. Nya ieu teh aya nu kolot, ieu nu hiji mah geus kol asak pisan, nu hiji mah geus koclak ala wae ieu teh tahu padahal tidak terlihat. Dipurakeun jeung sintung-sintungna. Dipenta dadayan kata kalapa nu kaliwat hiji ge. Kapan dah? Ceu Isa hafal Ceu Isa. Keningali Ceu Isa ke di pasantren nyeuseum diheureyan anu baturna dilebetkeun kana kantongna, dilebetkeun kana lemari bang dibuka. Ieu mah sanes nu abdi, coba. Kurang mun batur gede aku atau mah alimun. Tapi engke mah bukan hanya buta mata, mah buta dan hati-hatinya. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka mereka akan protes kepada Allah. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Gusti kunaon abdi dikumpulkan dalam keadaan buta pada saat dulu melihat kuntu basira. Dulu aku melihat, tahu yang putih, yang merah, yang hijau. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Tahu, tapi sekarang kenapa tidak tahu apa-apa? Warna tidak tahu terlihat satupun. Kumaha Gusti Allah, kadzalika atatka ayatuna. Seperti mana we baheula datang ayat kami, peringatan ti kami melalui nabi dan rasul kami, melalui para ulama dan ustad. Camat sekalipun mengajak ibadah kepada Allah. Usum rajaban piraku teu kadenge ku sia. Batur manumpeng. Naon deui? Masak. Ieu mah ciherang we geuning maneh mah. Heh. Ciherang ya. Digante eueuh cik kopi di dieu. Lain hayang ieu mah nyaritakeun kenyataan. Keun da ya rezeki. Malah terimakeun rezeki teh. Jangan nolak rezeki. Leueut.
cek urang teh bismillahirrahmanirrahim cepeng kudu katuhu nu setan bagawean setan untuk kain sama ngaleutna bismillahirrahmanirrahim dah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Barang siapa meneguk air baca bismillah dan baca alhamdulillah, Allah selalu ridho. Yang tambah ridho ngaleut deui bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil sunahna mah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Simpen deui di tutupan. Eta teh cara ngale cara barang tuangna kumaha nyare kumaha nontoanan ada eueuh dahar lain hayang ieu mah nyaritakeun kenyataan ngan lamun urang disuguhan cai wungkul artina urang teh dititah kikih wungkul gara sok ieu buka caroge enjing-enjing cai tengah dinten sonten oge tong aneh lamun kapeutingnakeun ibu dikieuhan we ku salaki lain hayang imah nyaritakeun sejak silaturahim demi Allah sugandina hate hayang disuguhan saeutik teh hanya itu menceritakan cara minum dan lain-lain cek Gusti Allah pan maneh ge baheula datang ayat kami azan dikumandangkan maka baka pengeras suara kamu pura-pura tidak tahu wa kadzalikal yauma tunsana sekarang kamu bagian aku lupakan karena apa? Dulu kamu pun lupa kepadaku dalam dunia. Nauzubillah ya min. Zaman nu iman mah dibeli ku Gusti Allah teh. Naonna anfusahum awakna usikna segala macamna ku Gusti Allah digaleut, calikna digaleut. Dama iman mah. Tapi kajeun calikna sawawengi tapi eueuh imanan tidak ada arti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awakna wae wah ajawak jeung hartana ge dibeli ku Gusti Allah zaman nu iman. Kunaon dibeulina? Bi anna lahumul jannah. Dibeulina teh ku surga. Antak cinta kepada Nabi yang sebetul-betulnya. Siapa Nabi itu? Nu diisrakeun di Mi'raj. Kanajan kebagi tilu dulunya. Antak kudu memekuatkan keyakinan nu iman mah dibacakeun di subhanallazi asra bi 'abdi Maha suci Gusti Allah. Kenapa kalimat itu ayat itu dimulai dengan kalimat subhana? Itu kalimat agung, kalimat mulia. Pan urang ge lamun ningali naon? Keahengan dunia, keagungan Allah, bacakan apa? Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci wahai Tuhanku. Jagalah aku daripada api neraka. Artinya melihat keagungan Allah supaya tambah keimanan. Ulah nawi kata Allah teh itu aneh-aneh aja hingga celaka ke neraka mereka ka Gusti Allah kunaon make kalimah eta Allah subhanahu wa ta'ala supaya nu ngaos eta ayat jeung anu mirengkeun ngupingkeun eta ayat hatinya peringatana otaknya terfokus karena kalimah setelah itu setelah subhana allazi asra maha suci Allah tos ngaisrokeun bi abdi nu diisrokeun teh saha Kanjeng Nabi Muhammad aya dina rukun sajabi Kanjeng Nabi pernah orang ngahadiran peringatan Isra Mi'raj Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Nabi Yahya Nabi Yahya Nabi Yahya Isa Yakub belum kan lain belum mau ada tuh diisrokeun itu Nabi dilebihkan dari Nabi yang lain maka di sana kalimana subhanallazi asra bi 'abdihi itu subhanallazi asra bi Muhammad begitu tapi bi 'abdihi artina Kanjeng Nabi mah diaku salaku abdina Gusti jelema sabaru Pak di zaman baheula nepikeun ka ayeuna jeung zaman nu bakal datang sampai hari kiamat
ngan dua jelema mah, hiji abdi Allah, kadua abdi iblis. Hiji abdi Allah, kadua abdi iblis. Nabi diakui sebagai abdinya Allah. Karena tidak pernah Kanjeng Nabi menggunakan harta, menggunakan waktu, menggunakan lisan, mendikat telinga, kaki, harta, tidak pernah. Kalau tidak diabdikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'abdi. Jadi orang teh abdi Allah, abdi setan. Orang abdi Allah, abdi setan. Ngaku nama. Kanjeng Nabi mah diaku, orang mah kakara ngaku. Nu di aku mah sudah tidak diragukan lagi. Nu ngaku nage Allah. Orang nu ngaku mah aya nu di aku, aya nu teu di aku, hanya ngaku saja. Kawas teu Ustaz. Ngaku berkenalan dengan Manohara. Dan Manohara pun cinta kepadaku. Ngaku gitu. Nu nyana macan pogo. Ayo ting-ting nyasab ku abdi dituduhkeun. Di mana? Katanya nyasab nu pikaina can kapanggih tempat alamat palsu. Itulah. Nabi mah di aku urang mah kakara. Untung udah ngaku sawara mah geuleuh ka Kanjeng Nabi melawan ka junjunan teu daek ngaku. Lebih celaka lagi. Kurang ngaku muga-muga sing di aku jaga. Ngan buktikan banyak baca sholawat, mendapat syafaat Nabi dan akan masuk surga. Sholawat yang mana? Ayo baca banyak sholawat. Tapi cek Nabi kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga ilaman aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Qalu ya maya ya Rasul Gusti aya nu alimun ka surga cek Kanjeng sahabat kakang Nabi. Cek Nabi kasir banyak. Siapa itu? Man ato'ani dakhalal jannah. Siapa yang mengikuti aku, taat kepadaku, dia akan masuk surga. Waman asoni faqad aba. Tapi lamun ngalawan ka kami teu nurutkeun ajaran kami, ciri-cirina embung asup ka surga. Mata ikuti Nabi. Urang teh hamba Allah atau abdi Allah atau abdi setan. Abdi osok salat eta teh abdina Gusti. Osok maca Quran eta teh abdina Gusti. Osok ngomongkeun batur eta teh abdina iblis, abdina setan. Ibu osok ngawulaan caroge ibu teh abdina Gusti. Sok aya awewe nyarekan salakina eta teh abdina setan. Bapak usaha nganapakan garwa karena Allah gitu abdina Allah. Sok aya lalaki nyentak pamajikanana teh abdina setan. Jadi urang teh abdi Allah abdi setan. Osok kapangaosan? Osok lalajo. Jadi abdi naon urang teh? Abdi kaditu kadieu. Kusabab manusia hanya dua, abdi Allah dan abdi setan. Gening surat Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allahu alibusi Allah waliyul ladzina amanu. Dalam tafsir Jalalain dikatakan nasirul ladzina amanu, selalu menolong orang-orang iman. Bagaimana nolongnya Allah? Yukhrijuna ruhum minad dhulumati ilan nur. Dikaluarkeun jama-jama ti tina poekna kupur kana caangna iman. Tina poekna koret kana berehan. Tina gedul kana daek. Tina bodoh kana nyaho. Tina tara berjamaah jadi berjamaah. Terus menerus dari mulai Nabi Adam sampai sekarang. Tapi di situ sadana kersa. Nah sababna digedenge eta waladzina kafaru auliya uhumut taugut. Jama kupur masih taugut pimpinanana.
atosna iblis teh ya. Gawe non iblis? Eueuh iblis anu nyalse kabeh ge terus berusaha. Ada apa? Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ngagoda manusia tina daek kana teu daek, kana paberehan jadi koret, tina bagur kana bedegong. Kamari bagur isukan ngadat. Terus digoda. Poe Senin sae, Salasa edan. Rebo sodako. Kemis mendit. Jumaah berehan. Sabtu terus digitu-gitu ku iblis. Maka anger we tepi ka angke oge jelema teh kabagi dua, abdi Allah, abdi setan. Nu abdi setan mah dibejakeun ceuk kalau ulaika sabunari hum fiha khalidun. Tah penghuni neraka eta. Jadi orang teh abdi Allah, abdi setan. Abdi Allah ke surga, abdi setan ka neraka, anu kaditu kadieu ka manang kena. Abdi Allah ke surga, abdi setan ka neraka, anu kaditu kadieu kumaha engkena. Engkena kumaha. Numawi Nabi Musa alaihi wasallam protes ka Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, Gusti nyiptakeun jami diciptakeun ku Gusti, dihirupan ku Gusti, dirijian ku Gusti, dinikmatan ku Gusti, engkena dimawatan ku Gusti, tos maot dihupkeun di ku Gusti. Tapi geuning cek Gusti engke tos hirup mah jelema teh parikun fil jannah wa parikun pisail, geuning ka surga sawareh ka neraka sawareh, bet diogo bawarehan pan sami makhluk Gusti dihirupkeun dirijian. Kumaha cek Allah Musa melak pare anjeun. Mangga Gusti, Nabi Musa melak pare, dimimiti macul, tebar, tuluy ngarahankeun, tuluy tandur. Terus kitu dipiara, digemuk, diramet, tuluy beres. Sehingga usum panen laporan, Gusti pare usum dipanen, panen Musa. Ala kabeh. Etos diala kumaha poekeun sing garing. Geus garing pisahkeun nu beuneur jeung nu hapa. Tos kitu ente teh boga akal, pek kumaha buktina pantesna nu beuneur, kumaha pantesna nu hapa. Mangga Gusti, nen we panen Nabi Musa teh. Nyanyamanya dut we panen. Nah panen manen. Derog-dog sare. Rup we lumpang. Leguk we ngising man. Nen we panen. Sudah panen laporan Gusti, panen rengse, tugas abdi beres. Dikamanakeun parena di gudangan Gusti. Kabeh di gudangan. Muhun Gusti nu bener mah dikagudangkeun. Nu hapana diduruk we Gusti. Geuning diduruk bongan we hapa. Pancekusi kumaha pantesna. Nu bener mah dikagudangkeun, anu hapa di duruk. Ari ku anjeun eta anu pi beuneureun barato jeung pi hapaeun digemuk henteu, nu pi beuneureun digemuk, nu pi hapaeun ge digemuk, baseueur keneh anu pi hapaeun digemuk mah ku abdi. Disiram, nu pi beuneureun disiram, pi hapaeun disiram, digemuk sami, dioyos sami. Geuning aya nambe duruk sawareh, bongan we hapa. Ceuk Allah jelema ge di dunya sok ngaji di rezekian, nu teu ngaji di rezekian, nu puasa di rezekian, nu teu puasa mah komoh nyatu ti isuk. Mawadang peurang. Sore tetegek. Nah. Saurna ge milu nyatu deui. Panjang iman menahan diri. Kebanyakan itu kadang-kadang. Ku kami ge diri anu ibadah nu teu ibadah, malah ku Gusti Allah dibere loba nu teu ibadah. Rizki babari, mantak sek Allah falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Di mana jama geus poho ka kami digebrokon ku kami sakabeh lawang perkara, babari usaha, lancar usaha. Kumaha akhirna nepi ka bunga hatta ida parihu akhadnahum baghtatan. Allah menurunkan siksa dengan secara drastis tiba-tiba. Nah,
Gening kumaneh ge tajam ge tapi ku kami kemah dipilih nu iman ka kami jeung ka rasul kami dikasurgakeun nu bedegong mah ku kami dikanarakakeun jadi nu bener dikagudangkeun nu apa diduruk nu iman dikasurgakeun nu doraka ari eta nu pacampur bener jeung apa hah? Pan lamun panen lamun ayeuna pare bener wungkul bade diparios teh mah kari geblus ka gudang bener wungkul mah kun maka dipariksa deui jelema ganu iman takwa para nabi para rasul para wali kekasih Allah ya dukuluna jannata bi ghairi hisab ari eta lamun nu hapa dipariksa deui mah kari geblus we katurukan nu doraka kari dilalepkeun ka neraka anu pacampur bener jeung hapa langsung ka gudang mah dibawa heula kajadian ditapikeun sabeakna nu hapa nu bener nama gunukan nama sakarung sareng nu bener nama ngan 2 baskom lila teh napikeun teh jelema ge baca Quran saparapat jam ngomongkeun 2 jam setengah teh loba ting hapana teh ngabantuan mitoha moe pare 2 poe tebet mitoha bongoh ngaguanong 2 karung loba ting hapa teh jadi zaman teu iman mah kana anu iman tapi boga dosa kana neraka heula saeb dosa baru masuk surga. Mudah-mudahan. Tah mun ngaji geus make mudah-mudahan eta teh tereh geus nepi ka bi abdi we heula. Ke ka ditu mah laila minal masjidil haram lila teuing nya. Boga hate geus teu pararugu. Geus hayang bali. Malah dina hadana meni hanyakal ing hareup teuing sugan teh maha pililaeun ngomongna teh. Mudah-mudahan hadirna urang walaupun diguyur hujan kita tadi setetes air hujan bisa maruman panasna hate bisa maruman bedegongna ati bisa maruman ke panasna seuneu neraka lengkah urang sing jadi lancar kana ngalaksanakeun parentah Allah lancar menuju surgana Gusti Allah ngalaksanakeun sunah Nabi moga-moga diangkeun ku Kanjeng Nabi sebagai umatna ditulungan jaga di poe kiamat turunan urang moga-moga sing saroleh solihah sepuh urang nu geus loba jasana guru urang mertua urang nu bageur ka urang moga-moga ku Gusti Allah dihapunten dosana mun aya dipanjang kejusuana bari sehat lahirna jeung batinna urang ge sing babah rezeki sehat lahir batin panjang yuswa aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala sadayana muga-muga maut husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.